sanes gorong-gorong. Kaji mah ayeuna air tinja kumargi ai orang anu non ai seueur jalmi anu ninggal sepintas mah gorong-gorong. Gorong-gorong air untuk mandi doang gitu kan ya. Yang mandi hungkul. Tapi ya ars ilina mah amun seueur kasama ieu mah piteng gitu. Oh, gitu. Manusia gorong-gorong. Ah, ini manusia gorong-gorong. Manusia penuh waduk. Manusia gorong-gorong. Nah, naik, buru naik. Warahmatullahi wabarakatuh. Adi di kelompok 5 bade ngalaksanakan tugas wawancara nyaita ngawancara bangka. Satu acara wawancara perkenalkan nami abdi Fajrina Fitri Dewi, absen nomor 13. Nami Abdi Muhammad Fitra Sukaryo, absen 22. Nami abdi Fitria absen 12. Nami abdi Aurora, absen 8. Terus nama saya Muhammad Akmal sebagai kameramen absen 21. Bade naraskeun nami bapak teh aslina saha? Mang Uha. Ari bab abdi karasa nami abdi mah ai sari-hari mah sok dipanggil Kang Hoho nya, tapi aya nami abdi asli mah Holis. Ari ayeuna Joshua bapak teh sabaraha? Ari Adi karasa ayeuna Joshua abdi mah waktu salaman. Ari bapak teh linggihna asli di mana? Di Bandung, asli di Bandung, orang Bandung asli. Ari Bang Omo sami sih, tapi karasa lahir di Bandung. Ya tinggal di Bandung oge sih, jadi alhamdulillah. Ari damel bapak sehari-hari teh damel Sarabutan. sarabutan. Ari Bang Omo sami sih. Abdi damelna gitu, jangan aya nami warang naon wae, abdi mah oke Siap. gitu. Pasti abdi Dua. pasti duaan wae amun bade ngerjakeun naon jangan abdi mah nyamun ke kasar mah damel Pander. sarabutan gitu. Pandar sarabutan sama. Ari mangoho teh tos punten. Ari mangoho teh tos lebet ka gorong-gorong teh tirahnya. Di gorong-gorong mah anu terang mah da abi mah nya tetelem langsung angkat. Mang Uha nu ieu nama di tahun 15. Abdi karasan ngadamelna midamel ieu, midamel gorong-gorong ieu. Sarasna itu sanes gorong-gorong. Kaji Ieu mah ayeuna air tinja kumargi ai orang anu non ai seueur jalmi anu ninggal sepintas mah gorong-gorong. gorong-gorong air untuk mandi doang gitu kan ya. Yang mandi hungkul. Tapi ya ars ilina mah amun seueur kasama ieu mah piteng gitu. Oh, gitu. Kayak kedalamannya tuh 4 meter. ieu jerona ieu gorong-gorong ieu teh lebarna 2 meter. Anu kalebetna teh 4 meter. Meter. Lebetna sadayana Gitu, 4 meter. ka 2 meter. Handapna kagigirna teh 2 2 meter. meter. Ada rasaan tuh pas mangoho teh lebet karena gorong-gorong eta. Emang kamu terus biasa lah hari we teh kumaha aya paribasana aya lele lah. Nya cuek we anggap we strawberry Geli-geli kumaha. Saatos di gorong-gorong teh aya karasa ka badan teh. Alhamdulillah teh aya kawan-kawan gitu teh aya gatal, teh aya naon, pokona alhamdulillah sehat Alhamdulillah. sampai ka ayeuna. Ari sate acan bawa viral tos Eta teh eta teh tos sering lebet ka gorong-gorong. Da eta mah anu ieu tadi diuningakeun ku abdi teh ya. Mang Oho eta nya di ina abi mah. Abdi Terus mulai beres. digorong-gorong teh di kaping
di kaping di tahun 2015 mulai lagi ngerjakan barang bangunan. Jadi tos 5 tahun. Ari ayeuna masih sok lebat ka golong-golong. Aya nami waramanya pai basana bade ngeduk sumur bade naon dilaksanakeun. Kalau mah didamal kasar justru abi lebih tawas lah gitu daripada kasar teu beberatan abi. Ya hari sebenarnya si Agung nama dapat sama gorong-gorong memastikan lancar ini alhamdulillah itu asumat deui di jalanan KIP ya kan alhamdulillah Pak Uga oke udah turun gitu dari HP turun ke kowe Alhamdulillah. dan aman ya aman Alhamdulillah nyai menat-menat deui mah nya pasti nyaura. Da tawa juga warga. Da alhamdulillah keluarga nya sakedik saya. Anu 5.000, anu 10.000, anu 20.000, anu 50.000 da abi teh nyumunkeun kariduan abi tadina eta mah kan seueurna kajejekan ku ka masjid, ku motor, keluar asa kieu lah, sakieu ka abi. Kitu eta mah dan abinya ikhlas ridho sedang mengokok dar. di respon di Bapak Wali Kota mah kayak nah buka wali kan lengkap Bapak Wali Kota teh nyadana alhamdulillah masih banget dan anjeunna ngadakeun oh gini warga Bandung teh aya keneh harus seperti kieu gitu kan aya keneh anu wantun di paribasana lebat ka gorong-gorong kieu gitu eta nguningakeun di Bapak Wali Kota Bapak Ode dan deh anjeunna alhamdulillah masihan bikisan oge gitu nya sepeda tapi uang bikisan atas oge gitu alhamdulillah kata bikisan Karena kehidupan Mangopo jeung Mang Buha teh aya efek teu di kapiralan ieu teh. nya alhamdulillah nya efek nama hai gunung batur gunung salewat man meureun kumaha Iya. tidak hari perasaan diri abi mah biasa Biasa. wae. Kieu ari mah tadi Karena dintai kehidupan abi mah teh biasa kieu gitu kan teu wah gitu teu mewah. biasa gitu jadi kamu abi mah biasa wae gitu. Dan alhamdulillah di abi ge nya pengen artos tadi mampu abi abi berbagi deui nya alhamdulillah teh di pikannya aku kesadayana aku aja bagi deui ieu bikin nasi bungkus terus bagi-bagi ke janda-janda nya sebagai beras indomie dibagiin lagi nya dibagikeun lah di tungtung sampai ka tungtung ku abi teh genep sampai ka LDC berbagi lah. Iya. Adi maka warga Bandung ulah buang sampah sembarangan kan aya TPS na aya pengangkut na amun ayeuna teh aya pengangkut na pasikeun aya di ditu tempatna simpen ka tempatna ulah lung di mana di buruan batur eta kan geus omongkeun oge karena di bagian hai mudah-mudahan tidak viral masyarakatnya kadang sadar bahwa anu ngabuang sampah berupa apapun jadi sakumaha pun dekretik ada gedena oge anu bakal ngaimbaskeun ka batur pasti bakal cilaka ka KB ya contohnya model kamari sekira aya plastik aya kayak pembalut kayak gituan tapi ngaimbaskeun ka sadayana kan dengan bau kalotor nah, mudah-mudahan tina aya viral ieu masyarakat biasa sadar diri gitu kan termasuk saya hari Jumatnya duka hari Jumat naona bade aya kerja bakti di kelurahan nya abi ge kariring di wali kota bade solokan bade di bersihan itu alhamdulillah aya berarti ke wali kota ge aya Hiroma
Ya abi mah alhamdulillah dibantu kami tenaga abi hayu wae untuk jenuh apa. Sakieu wae ti abdi nuhun tos bade diwawancara. Alhamdulillah ai kamu ke sekolah mah abi mah bade wengi ge der. Tapi man tapi bejana ka guru ka ibu tapi man malah ditampi. Alhamdulillah terus saya kesana oke Iya, Pak ngerokok abdi gitu nya ngerokok abdi atau wawancara ya kalau mau tugas di sekolahan ya mudah-mudahan naon anu diungkapkeunana anu kudu dicairaskeun sinjangan laporanna anu mangmah Bantuin anak. Isi cepet santen cenah guruna nya sumping ka dieu.